An, Pak Ustadz. Ayo sholat. Aduh, mau Pak Ustadz ah. Kunaon? Pak Ustadz ini sih. Oh, dia langsungnya. Allah. Budak hareuweung deui. Ieu aing otak muter. Oh, mana? Mana ya sudah. Oh, yes. Kemana nih? Naik ke dia mah. Taruh betul mau bilang. Enak. Ambil lah saya. Bong ah. Lawan saya kain dia satu dulu. Oh. Naon. Dia. Mang. Kar ke kemarin Aing teh percaya kasih lamun sia duit. Duitna. Eta buktina sudah sia eueuh teh. Ieu apa mere emak? Aya meureun seutik. Oh, mah. Gampang Gampang sia. Ngalawan sia ka aing. Entu mang teh. Ya, mendeng eta lah. Ya, aing kieu kasih ya ayeuna. Daripada urang tambuh mending masak kayu. Ayolah. Tuh, ayamna aya tuh di kandang rumah aing. Usaha eta. Rekan ke di gimana? Wah, tenang tong jawab aing pokona malamun nama aing nanyakeun poin dibejakeun leungit ku careung geus beres. Bosa eta mah tuh. Ngalawan kumaha? Bosa. Ngalawan. Ayo tuh ke. Nah, ku aing ku ari dibagi posisi. Nah, dua hari. Sia balik nyokot beas, sia meuli sambeleun, aing nek ngintip hayam rumah aing. Ngintip heula ku aing aya eueuh. Itu. Tinggal newak meureun. Oke. Siap. Siap. Padahal balik. Amat di kamar. Can datang keneh bae ongkone masak aing. Panci aing geus mawa ye. Teh, sambelan teh. Punya teh. Ya, bos, ya. 5 liter beras mah. 5 liter kumaha bener. Ieu goblok. Ieu bukan 2 gelas. Pek, saya ya sambelan eta. Ai sia meuli nu kieu ge lila amat. Sakedeung atuh ieu aya sambelna. Aing ti tadi Aing beneran masak lah. sia. Goblok. Geus aya tuh biasna ge. Yo, biasna ge 2 gelas. Ya, jadi amat. 5 liter kira aduh. Salah kali terang ke terang. Nah, wari ieu geus kumpul. Sia newak hayam. Hayamna aya tuh nu mah aing. Salah satu ieu na. Nyalakeun atuh mana? Wah, tenang tong jawab aing. Muak. Ih, kan digaplok sia poe. Oh heuh, gimana tangna? Ayo, yuk naik.
Stop, nu kamarana eta. Masak. 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 Eta mau ayam. Gimana patungan orang tadi? Patungan. Maling guanya. Nampak orang banget. Sia gua nu maling, sia nih. Lain. Masalahna tetangga aing laleungit hayamna. Lain. Lain bener. Lain lah. Menyedak sia jeung Itu. Terus gitu mah. leutik teuing sia eta, bos cenah nyokot lin. Lain. Bener teuing lain. Ai si mamang naon teuing eta cenah. Oh, barang kamari kene. Bu, bertu tarik, Bu. Ya barang second kurang kabehnya. Ayo kaharti biasa urang sana mau awet teh. Tapi dia mah kan lalaki ya. Gua mah beda hargana ge beda meuli. Ya Bamang, tadi ya dagang naon eta? Ayo kada mang peng saraya. Atuh biasa sagala nang bae kokosen. Hutang. Aduh, iya kokosen. Keke lain asa wau sebenarnya kamarinya. Atuh heuh nu kamari. Namun motoran milihan meuli ana masing benernya. Lepas kamari milihan motor milihan sebenarnya. Atuh aya Oh, berapa ribu? mah copot atuh meureun aya teu kasih mah. Oh wayahna. Teh gerak ka dari ya. Iya gerak. Barang second aya hutangna aya, kokosenna aya. Ya perlu cangkut 70%. Ya aya ye. Beras ya mah. Sun diambek dagangna. Aduh tergantung aya mah di matu moal. Begini lapis. Bos, ruan euy. Aisyah, nyokot ujang ke lila. Kamar mandi heula, Bos. Ampura. Oh, lila. Bawa tah. Barahan memang. Iya mah murah diskon aja urang 70%, 7.500 mi. Oh jeung salapin eta barang mamang da bagus. itu eta naon eta mamang tah tuh. Atuh ieu mah tah doang ngaranna ge atuh second. Aduh mang Bisa nya meuli sageus barang buat nu sama. geus getahan si mamang mah. Bukan tadi Rarutut geber teuing tuh. eta. Ieu mah kamari ge utut jasa mamang. Ieu mah kamari ge. Geus Geus diacak-acak kamari ge. Ieu mah wana nu ieu deui si mamang mah. Ieu mah 7.500 ya mi bagus. Sebokeun aya moal beak sataun ieu. Moal tulus lah mang. Deui dajar rore bahan doang. kamari. Jol-jolananya. Atuh. PKB. Sia cepat uing. Enggak sih lah, sia mah percuma di kamar ge sia mah motoran aing doang moal meuli sia mah percuma kae. Iya, biasa deh, mang. Tadi beli tahu dulu. Biasa kumaha. Ieu ge kotor ku sia kamar nu aing. Atuh kumaha? Pilihan deh. Atuh kan aing ngaranna anu dagang meureun ka Eta niluan bae milihan mah kotoran sia dah. Balik. Yo bertut yo, boy aya yo, arek. Ampun ya usaha budak ripuh amatnya. Jol-jolan di kampung para rakyat ya mah ibu-ibu teu nu ngoran ngadon ngacak-ngacak motoran barang aing do. Di rajuna ieu liwat eueuh. Enten-enten aja dah. Orang pesta pe makan nikmat. Makan kaya lah, Cok. Oh, itu beneran orang sendang harta itu. Oh, tenang be orang makan enak. Iya budak ieu kamari malak aing kamaran eta mah hayam sagala. Tilap ku aing kiwari masih ada. Kaman cek kamaran jaga dia lah. Kayak lah tungguan. Lain asian kamari Lin, malak aing. Pura bos, kamari salah. Ayo marawana unek naon ka mana? Masak, bos. Atuh pokona may masalah masak mah teu jadi masalah ngan lamun aing teu menang jatah teu ngarti aing. Ditilap ku aing kabehna mah. Jang aing kabeh, sing udah jadi masak. Tuman sararia mah. Mabur ka ditu ditilap ku aing. Iki mah aing untung loba ye. Eta sing ngalalagakeun ka aing. Teu nyaho meureun aing saha. Lajuna mah kiwari aing dagang teu laku, bertut teu laku, teu jadi masalah kiwari mah aing menang, dangdang menang. Ayam sayur nguah di imah. Coba lamun ngalopo aing kieu mantep dak pokona mah. Ngomong-ngomong kumaha mawahna aing ieu. Dituna heula apa ku aing.
Pura bos. Made. Kumaha ieu hayam geus eueuh sia ieu nek masak naon urang. Sia tuh dipenta. Sia ampun bos. Kumaha ieu urang masakna geus eueuh ieu hayam eueuh. Beas eueuh. Eta hayam rumah aing. Kastrol eta nu mah aing sia. Ampun bos. Kumaha beneran. Kumaha ieu. Aduh, aing. Lieur ieu. Nya potok geus eueuh ieu. Nya eta paji nu mah aing. Aduh, aing lieur aing beuteuing lapar ieu sadakar ieu. Aduh, bos. Bos, bos, kunaon bos? Bos, sadar bos. Pusat-pusat bagi aing mana? Dahar ayam dicokok. Bos pakai acara pingsan segala lah. Eta sia. Kunaon sia? Gandeng sila gede itu. Tadi. Naon tuh gede? Gede lah. Sia di sia deui. Kabur ke Kabur itu. Kesurupan nin. Kabur itu. Rupang deh ge. Kabur enggak? Ayo kita kunaon dulu makan. Saha anu kasurupan? Saha adul anu kasurupan? Aisyah kunaon ngaleuteur kitu? Itu teh lain asupan, kesurupan. Atuh pan aing nanya. Bagus teteh itu kesurupan. Siapa geus nyamuk hayu urang teh kan ustad hayu. Aya naon ieu? Umpatan aya naon? Itu tad aya anu kasurupan. Teteh mah keukeuk, asupan kesurupan. Eta sih atuh heuh cek aing oge itu aya anu kasurupan. Kantor sia mah kesurupan itu mah gimana kesurupan gimana? Geus moal bener ngomong jeung si Adul mah. Mending urang geura ombe. Aisyah tak kalah hijing bae hayu. Itu tad hayu itu tuh anu kasurupan mah. Aduh Aisyah mah hijing bae hayu. Heeh. Sudah naon yuk, heuy. Ah, ini. Naon ieu? Naon? Enak dia. Mangga jampe. Maksudna naon? Apa dia bener kasurupan? Kesurupan. Si Adul tadi. Kelihatan mau dideung lah. Pingsan ieu. Lain kasurupan, Pak Ustad. Penggeus urang. Sia aya naon? Ih, tuh sedak eling tah enak mah sadar. Sia aing mah Kesurupan. Tadi Aduh, cenah siapa kasurupan. Ustad, Pincang. dering. Landeung eta mah bolot. Pan tadi cenah kasurupan si Bak Adul. bener Bener eta nu mah. bolot mah. Sia mah teu cagel-cagel sih. Bawok Adul, tadi cenah Hari sia ini. kasurupan. Ayam dicokot. Datang-datangin rusuh ya. Itu. Kakek eta pasasno. Aing eta. Aduh, nyaho lah. Naon tan?